الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا تشرون بعبادك الصالح في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف والمؤلف رحمهم الله ونفع بعلومهم في الدارين آمين يا الله يا رب العالمين. فصل في عدد ركعات الصلاة وركعات الفرائض. Dina ieu fasal musannif bade nyaritakeun atau sanes nyaritakeun ngajelaskeun tina pirang-pirang bilangana rakaatna salat. Ari sadayana rakaat salat lamun posisina fil hadori, hador teh lembur. Nah, batasan lembur mah aya kriteria anu bisa disebutkeun ku lembur. Salah sahijina aya gapura, tuluy aya pembatas, batas desa atau batas kampung. Eta kampung lamun jadi di Pacinan batasna ujungna di ditu murun bak gua, terus ujungna di ditu di Merdeka, ujungna Katongo ieu batas Susukan, ujungna Katongo itu di pasar anu jalan pertama kana pembatas itu eta ka dieu Pacinan keneh ka itu teh Pacinan deui. Eta disebut hador, posisina nalika urang keur di lembur selain poean Jumaah. Eta jumlah rakaat salatna aya 17 tos galib ieu mah. Subuh 2, zuhur asar 4, maghrib 3, isya 4, jadi 17. Kumaha lamun posisina poean Jumat aya 15 dikurangan anu duhur 4 jadi 2, jadi jejeg 15 galib lah ieu mah. Bari terangkeun katang rada tunuh eta beuh teh aduh. Sakedeung mah nya berebet-berebet we. Tadi nama ngaji ngan aduh. Karunya ieu aya samuan anu menunggu. Aduh. Tinggalian puguh teh. Nah ieu teh. Manan lamun posisina salat Jumaah maka bilangan anu asalna 17 Jumaah mah ngan aya 15 rakaat. Kumaha sabalikna lamun urang salat di perjalanan pikeun jalmi anu ngosor, berarti ari ngosor teh bilangan 4 rakaat dipotong jadi 2, misal zuhur jadi 2, asar jadi 2, sareng isya jadi 2, maka jumlahna ngan 11 rakaat. Genaheun tah ieu. Bisa ngosor mah. An jarang. Mangana kitu teh hese praktek ngosor teh. Palebah niatna. Sok aya nu rada beda sautak saeutik, haruh tah kana keabsahan salat. Contoh salat syaratna qosor teh nyaeta ulah ngaliwat ka lembur. Jarak minimal salat menurut panghandapna, menurut Imam Kitab Tanwirul Qulub nyaeta 82 km ya, kira-kira di Tasik 82.
lamun baheula mah naon dua pamondokan baheula jauh daya teknologi enak mah Google Map gitu we tinggal di dieu jarak ka mana kira-kira 82 km nu pangsa handapna galibna mah 80 maka eta meunang kosor kalau lobana ngosor teh di lembur kan geus ngosor teu sah ngosor ketika di lembur keneh sabab sahna ngosor salat teh nalika urang keluar tina lembur asal lamun di Pacinan sahna kosor di mana di Cisalada atau di Kaca-Kaca atau di mana lah pokoknya mengaliwat di Pacinan eta sah kosor kosor langsung di imah berangkat misal posisina teh luhur tujuan orang bade ka Tasik cumpon kosor di Pacinan keneh geus kosor salat teu sah sabab salah sahijina syarat kosor salat teh nyaeta naon geus kaluar tina lembur asal tah bisi nu jara rawuh ieu nu lebaran siga geus saha teh lilis teu ka Banten kosor di kaum di ditu teu bisa di Pacinan di kaum kosor kaum teh Masjid Agung kosor di dinya bade jamak tahir mangga bade jamak takdim mangga tah dina 17 rakaat ieu terkandung sababaraha hiji bacaan-bacaan tasbih takbir sareng tasyahud ari jumlahna sujud dina 17 rakaat teh eta aya 34 sujudan bener teh 34 orang etang subuh sabaraha kali sujud 4 duhur sabaraha kali sujud 8 berarti sabaraha 12 tambah asar 8 20 tambah maghrib genap nya 2 genap bener 2 genap tambah isya 8 sabaraha 34 bener teu bener monya musode mah bohong arbaun masalah sunat aya 34 kali sujudan ari takbir na aya sabaraha hiji aya 84 takbir coba eta Allahu akbar takbiratul ihram Allahu akbar sujud Allahu akbar ruku Allahu akbar sujud ka hiji Allahu akbar sujud kedua bener teu naik tina sujud ya pokoknya geus percaya we ka musonib percaya we geus teh geus meunang ngetang 84 takbiran dina 17 rakaat tong detang percaya we pokona mah teu bohong musonib ari jumlah tasyahudna aya sabaraha hiji 8 subuh hiji duhur 2 jadi 3 asar 2 jadi 5 maghrib 2 jadi 7 isya 2 jadi 8 bener teu bener 10 kali salaman bener 10 kali salaman bener tinggal sakali salat 2 kali salaman kali 5 sabaraha 10 tasbihna 150 tilu tasbih kade sanes 135 tapi 150 tilu so kadang kitu bahasa Arab tasbihan etang teu etang percaya we sajumlahna rukun nah tina 17 rakaat ieu teh sabaraha mi'atun 100 genep 120 genep rukun etang we kunyarita ke mun hidang tulisnya di kertas cek rukun ieu ayat tu 120 genep rukun tina salat subuh rukunna aya 30 rukun tina salat maghrib aya 42 rukun tina salat anu bangsa 4 rakaat aya 54 rukun tah teu kudu dijelaskeun sar musannif itu ila akhirih zahirun ghaniyun anis syar'i teu kudu dijelaskeun deui eta mah geus pangetangkeun ku musannif teh gitu
Waman ajaza anil qiyami fil faridoti lil masyaqqati talhaqahu fi qiyamihi shalla jalisan. Aya jalma keur sehat mah mampu nangtung bade 1 menit 2 menit bahkan sampai setengah jam ge mampu. Suatu saat misalkan sampeana cedera ditekel misal atau dijalike atau tikosewat atau digebrus atau naon deui tikosewat beda Sunda mah tikosewat mah naon aya ti seureuleu kana taneuh golosor aya digebrus kana digebrus kana naon digebrus kana jiga lobang-lobang kitu tuluy aya deui naon dijalikeun berarti naon najong suku sorangan dijalikeun mah tuluy aya naon deui tikosewad naon babolit dijengkang sarua deui naon deui da loba Sunda mah beda politok no juga ti politok naon deui tiguralin berarti naon lamun tiguralin teh naon kelumpang tarik lompat gulutukannya ikut awak naon deui ti eta lah Sunda beda-beda tiap arti tiap kata boga arti. Nah ieu teh misalkan sampeana cedera teu tiasa tatih teu mampu tatih teh Islam ada gampil salat bari naon calik ala hayatin syaa bebas tuh dek diuk nage dek diuk sila diuk kieu salau kumaha bebas kumaha urang diuk teh dek kieu sugan tuh ala hayatin syaa bisa salat dek kieu dek kieu salat teh era mah gitu kan ala hayatin syaa kumaha bisana bisa kieu salat bayangi salat kieu dek kieu salat bebas ala hayatin syaa tapi lamun duduk iftiros anu duduk di antara dua sujud eta langkung utami tinimbang lamun orang posisina salat sambil sila hok salat sambil sila sah sok bisi bade dicobaan sah salat bade sila kieu tapi posisina ulah fardunya maksudnya lamun urang nasihat posisina keur naon ka salat sunat bari kieu tah misalkan tahajud Allahu akbar kieu we waladhdallin bismillah ilah we kieu teu beres-beres kalah kasare teu naon-naon tah kitu bade urang salatna lamun teu tiasa tatih bebas sakumaha mampuna urang tapi lamun duduk iftiros eta leuwih utami ieu mah tatih teu tiasa calik oge teu tiasa ngan bisana sare bari nyigir maka teu naon taon tah sare bari nyigir salat teh kitu tah kitu si wajah ieu atau si dada ieu madep ka kiblat kali itu kieu urang teu kuat teu mampu tatih teu mampu diuk teu mampu sare nyegir teu mampu ieu mah bisa lagi bari ngagoler bisa kieu tara ditaikeun kena rada dibantalan jadi ieu si masa kakak kiblat digolerkeun kumaha ieu posisina urang teh di rumah sakit ieu sok aya kejadian kan di rumah sakit di infus salatna kumaha tah di infus di dieu teu asup dahareun infus ku jarum 12 ku paku beton ukuran 12 teu bisa asup dekol heula sekejelas gitu saumur-umur abi can ngalaman di infus mudah-mudahan sing ulah we gitu tah apa rasana di infus cenah mah peurih bener anu ngalaman di infus nyari aya pernah covid bahasa eta sadeu selain aya pernah di istri di infus peureus cenah mah di infus eta teh peureus
kok mau diinpusna ku caina ku cai marimas rada geunaheun teh cai marimas perih cenah tah lamun posisi urang diinpus ngagoler dinu naon dinu kursi padagi pasien gitu diinpus meskipun urang wudu salatna urang tetap teu sah salatna urang teh kudu dikodoan deui sabab naon aya jarum nu nojos sedangkan jarum nu nojos eta kaasupkeun kudu kakumbah ku cai ada galib nama hese tong bobora kitu saur guru abi mah keur jag-jag keur sehat wae salat teh hese ieu keur di rumah sakit kayaan aya infusan kayaan diperban sigana gitu ieu mah cuudona kana salat ieu kagok cenah ieu kagok ieu komo lamun posisina ngompol dinu naon bidet teh eta lamun pamaget ngompol sok kana corongkeun corong anu ciga naon deui nya corong gitu sok aya gagangan corong ke pas subuh inum deui ente biasana kitu di bidet teu kajamban piceun eta kumaha nyucikeunna eta mah salat kudu sebutna salat dihormatil waktu ingkena tetap kudu diqodwan wajib tah qodwan sabarkali urang salat anu posisina salat urang dihormatil waktu kudu diqodwan deui tah ade anu kantos gitu qodwan kumaha lamun posisina urang teh keur salat teh teu mampu teh nangtung diuk di nyangigir teu mampu ngan bari nangkara maka teu naon-naon asal sampeana madep ka kiblat misal kiblat itu di posisi di kieu tah ca kitukeun ka kiblat teu mampu keneh ieu mah nangtung teu mampu diuk teu mampu nyagigir teu mampu nangkara teu mampu ieu mah karungna mun ngarengkong meureun nya gitu cenah teu mampu kabehana geus ku ieu ku mata auma bitorfatin auma teh Allahu akbar ku kiceub kieu Allah saking ku wajib-wajibna salat wajib teu posisi kumaha ge salat mah ku teu meunang henteu ku torfah ku mata gitu ku mata dikieukeun cek ku mata ge teu mampu ieu mah ku mata ge teu mah posisinya sami lamun posisina urang ku mata tetap wajah ka kiblat biwat isaiin tahtahu rasahu wa yuma bi ra'sihi fi ruku'ihi tah kieu posisina lamun ruku kieu sujud kieu bisa ungeuk-ungeuk we gitu ruku kieu sujud kieu ungeuk-ungeuk ku isyarat teu mampu keneh wae ieu mah da urang teh cobaanna berat ku Gusti Allah isyarat teu mampu geus ieu ku telapak mata berarti non dibayang-bayang ya tadi mah masih kan bisa gerak gitunya maksudnya aya mata bisa gelek-gelek aya kitu bisa kikituan tah ieu mah teu mampu nya ku mata unggul Allahu akbar sami Allahu liman hamidah Allahu akbar bari dikiceup-kiceup kiceup oge masih keneh teu mampu geus we dinu hate salat teh bayangkeun bari kieu teh apa yang benar gitu nya salat bayangkeun kieu tah tarawih teh Assalamualaikum atas salat teh atos tadi kancang jadi bayangkeun ngeunahna gitu pada teu damangna mah ripuh saking kunaonna saking wajibna salat gitu salat mah wajib teu tiasa nangtung ieu cenah kalarasan nunjuk pakaianna kararotor naon nya kumaha heula aduh ieu kalarasan nuju teh naon nya ku tayamum aduh kalarasan nuju persib naon heula persib pareuman heula abi aya ngaji persib ngaji setengah jam gitu persibna ya dilahkeun lah persibna gitu saking wajibna gitu tah salat teh aya al sadis teu najis ieu naon dah
tong jadi alasan. Kadang abi lamun nuju dama baju karotor posisi waktu sholat tuh bawa baju pakai sarung gua habis sholat teu alasan da bala mun buih ka bumi mau kabur waktu sholat ke sarung kaluhur kebatkeun kaluhur saluhur bujal gitukeun beungeutkeun sholat teh biasa da sah-sah ieu teu ngahaja posina emang posina keur teu aya acuk teh naon yang aya sarung-sarung ku kebatkeun sholat tapi sholatnya bari nyumput tinu poek aya mushola istri posina sholat nabi jam 1 geus daer sasaha sholat bari dibugur digiat kaluhur teu naon-naon saking naon wajib-wajibna sholat ulah ditinggalkeun teh wala yatrukuha madama akluhu sabitan tuh sholatna ulah ditinggalkeun sampai kapan sampai orang teu mempunyai akal orang geus teu mampu tah misal gelo misal pingsan misal ayan otomatis jalmi anu ninggalkeun sholat teu boga akal intina mah eta nah teu sholat gelo maneh sia nyebut gelo ka aing geuningan teu sholat cenah oge nya kitu teu sholat kade tah sholat tong ditinggal-tinggalkeun teu naon-naon gitu nya teu awal waktu gitu tapi tetap awal waktu terbaik tapi usah teu tiasa awal waktu nya asal urang ngajak ke sholat jam 2 ke sholat setengah 2 ke sholat jam 1 ke sholat setengah 3 teu naon-naon salagi akal urang masih tertanam dina otak dina hate urang maka sholatna keukeuh wajib kecuali urang ngalantur geus ngalantur tah itu suakalan itu sawah anu di Karawang ulah dijual cek akina teh cek incuna ari aki keur sawah di Karawang lain eta nu batur ulah dijual ulah dijual nu batur cenah kan gitu kadang gitu sok ka non kasapukeun mah sok rada hilap-hilapan sok ngalantur balik di ka budak akalna teh sababna beuki ngurangan sebutna bahasan urang mah dimensia eta teh tong geuleuh kitu nya lamun aya kakolotkeun bisa teh aya seseorang anu maju kakolot bubudakeun emang galimna kitu jadi si ketika urang bayi otak urang teh teh aya otak depan sebutna teh prefrontal cortex nah jadi aya amigdala ke di dieuna aya hiji di naon lah gitu asa teh leutik teh otak urang teh segede peureum beuki deui ngagedean entah teh maju ka usia tua teh ngolotan deui tah si otak teh ngerut deui ngerut gitu kita bawa we poho deui cenah ari saha atawa sebarang kali ucapannya sok dibolak-balik gitunya teu sakali teu cukup sekali gitu tadinya mama kali itunya ngata jelang sabarah hari dicaritakeun nih tadi mama kali itunya kayak selang sabarah menit tadi mama kali itunya tong bendu emang galimna kitu sebutna teh fase dimensia fase non pengikisan ingatan otak ngikis teh ngurangan tapi aya tapina lamun jalmi eta ahli misalkan tukang maca ahli mikir maka otakna mah tetap cerdas maju ka kolotkeun teh nah biasana nu pikeun-pikeun kitu teh otakna tara dipararake contoh cara make otak naon maca kitu teh makekeun otak maca sabab ketika orang maca otak teh sami jika aya jalur-jalur di listrik ketika orang maca kita ini mah jalur ceret ka dieu ke maca deret ka ditu kita silih sambung matakan ketika orang nalar aya kata nalar 5 bet anjing kata nalar 10 bet anjing kata nalar 15 bet eta teh otak teh keur ngarancang aya jalur-jalur cet kumaha lamun urang bolak-balik jalan cek eta aya ngagerakkeun jalan kitu setapak sami otak ge sering dimutolaah sering budak-balik eta aya jalur cet nah lamun otak teu dipake nggak ngerut eta teh otak teh set ngerut tah lamun jalmi teu aya akalan maka geus eta mah teu aya jeung salat manehna mah bebas eta mah gelo mah pingsan mah ayan mah
Wal musalli qa'idan la qadu alaihi wa la yankusu ajruhu. Lamun salat jami anu bari diuk teu qado sah harita keneh teu kudu dikodoan deui. Ganjarana teu kudu dikodoan. Ganjarana teu aya ngurangan lamun posisina diuk. Nalika posisi salat wajib tah. Di annahu ma'dzurun karena naon? Aya uzur teu bisa nangtung teh. Kumaha eta cenah ongkoh lamun salat urang bari diuk pahalana setengah tina naon? Salat bari nangtung eta mah kondisional naon? Fa mahmulun 'alan nafli indat qudrati. Lamun urang posisina kuat nangtung yang bari diuk bakal posisi diukna pahalana setengah tina nangtung. Nangtung kuat diuk kuat embung bari diuk hayang bari ngagoler mangga bakal pahalana setengah tina diuk. Eta dikhususkan karena salat sunnah. Lamun posisi salat wajib mah asal urang aya uzur teu ngurangan pahalana tetep we sakitu kitu. Faslun wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.